Tah kumaha cara ngawangun sakana teh simkuring bade mekelan panginten ka Cep Ihsan 4 poin. Anu kahiji wangun rumah tangga Cep Ihsan jeung Neng Salsabila teh kahiji pondasian. Pan tadi Cep Ihsan rek ngawangun rumah tangga, ari ngawangun teh ngabangun, ari ngabangun teh kudu di pondasian. Lamun pondasina teu kuat runtuh gempa teh. Tapi lamun ayeuna pondasina kuat, rek gempa sakumaha ge kuat tah rumah tangga teh. Naon pondasina? Nyaeta kalimat tauhid la ilaha illallah. Wangun rumah tangga ku pondasi kalimat tauhid la ilaha illallah. Realisasina naon? Ku urang tiap salat sok dibaca iya kana wudu wa iya kana nasta'in. Nyaeta rumah tangga anu ibadah ngan ka Allah jeung menta ge ngan ka Allah. Sebab seueur Cep Ihsan ayeuna teh jalmi nu ibadah ka Allah ari menta ka dukun. Tah urang dina rumah tangga ulah. Ibadah ka Allah, menta ge ka Allah. Sok hoyong naon? Menta ka Allah dina rumah tangga. Biasana rumah tangga teh dinu bab materi, dinu bab nafkah tong sieun. Kamari wae hirup ngamujang ku Allah di rizkian, komo lamun ayeuna geus rumah tangga tangtu ku Allah bakal dirizkian. Cep Ihsan nyanak rizkina, Neng Salsa nyanak rizkina digabungkeun pan jadi dua badag. Tah iya kana budu wa iya kana nasta'in. Di dieu ku Allah disebutkeun ge henteu nak budu iya ka tapi iya ka nak budu ngan ka Allah hungkul. Mudah-mudahan Cep Ihsan sareng Neng Salsa dibangun rumah tangga teh ku kalimat pondasi yakin ke Allah, awali rumah tangga ku Allah, barengan ku Allah, engke ge diakhiri jeung Allah deui. Siap Cep Ihsan? Nyolehahkeun Neng Salsa. Dari bojo mah soleh kumaha salakina. Nah, mun saur Rasul mah pancena istri teh dina tulang rusuk. Teu dibenerkeun bengkok, lamun kasar potong, mata kudu lalaunan. Mudah-mudahan Cep Ihsan dina deungeut ayeuna niatkeun ka Allah, rek ngawangun rumah tangga teh di pondasian ku kalimat tauhid. Atuh nu kadua Cep Ihsan, aing geus ngawangun di pondasian teh pan kudu ditemokan, dibangun ka luhur. Bangun ka luhurna tembokan ku ibadah. Geus di pondasian kuat ku kalimat tauhid, bangun ka luhurna ku ibadah. Ciptakeun rumah tangga anu resep ibadah. Kamari salat subuh kaberangan, geus nikah mah ulah mandi kaberangan, meureun kitu. Buru-buru ibak adus sameme salat subuh. Mun aya mah Neng Salsana ieu ge tah engke mah ulah ditangkep wae subuh teh. Jurungkeun Cep Ihsan teh init ka masjid kita salat subuh. Ulah tinggalin rumah tangga dina salat sabab terakhir Rasulullah wasiat ka Ali bin Abi Thalib teh iyakum bis salat, jaga salat. Jeung engke di yaumil akhir nu bakal dipertanggungjawabkeun teh pertama nyaeta salat. Jaga, didik bojo hidup engke Neng Salsa supaya bisa sholat babarengan berjamaah. Siap Cep Ihsan? Iya seueur saksina ya ulah siap hungkul. Siap. Mudah-mudahan Cep Ihsan tiasa ngawangun jalmi anu resep ibadah minimal lain sanes maksimal, sanes minimal harus sholat itu. Tidak ada pantrangan untuk sholat. Anu salajengna ciptakeun rumah tangga anu resep maca Quran. Di bumi teh sanes kasidahan sanes dangdut hungkul duri setel teh tapi setel ku urang bacaan Al-Qur'an. Sareng bojo engke cobian tes tah bojo teh bisa teu maca Quran. Bisi engke di yaumil akhir pertanggungjawaban ti Allah Subhanahu wa taala bojo teu bisa maca Quran, urang salaku salaki bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beres engke tah ayeuna wengi tes heula Qur'anna, Neng bisa maca Quran teu? Teu bisa maca heula ulah waka bulan madu. Siap teu? Teu siap di dinya mah. Bulan madu heula we. Ngan kadituna didik supaya bisa maca Quran. Resepkeun kana maca Quran. Pahala Quran lain ngan sakata tapi per huruf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atuh kadituna dina amal infak sedekahna tos nikah mah jeung Neng Salsa teh kedah langkung seueur. Kamari keur bujangan rada pelit, tos nikah mah seueuran deui infak sedekahna. Atuh nu katilu tos dibangun tah dingdingna kadituna teh tang tos kedah aya suhunanana. Papaes tah suhunan teh nyaeta ku akhlak.
Kade tos rumah tangga teh ulah piomongan batur. Nu kadenge ku tatangga ngan seukur perang piring jeung gelas. Tapi ciptakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikeun istri urang teh jaujah ulah imro'ah. Imro'atul Fir'aun, imro'atul Lut, imro'atul Nuh, imro'ah eta mah. Sabab teu sasuai bojona soleh salakina henteu. Salakina soleh bojona henteu tapi kudu jaujah, jaujatul Nabi, jaujatul Ibrahim. Sami eta mah sajodo. Da cep isan ge akhlak jeung bojo teh kudu jaujah. Pikaresepkeun batur tuh tingali rumah tangga cep isan. Resep saroleha, resep soleha, sakinah mawadah warahmah kudu picontohin batur. Utamina akhlak kasepuh. Kamari cep isan sepuh teh mung saukur 2, ayeuna mah sepuh teh jadi 4. Ulah dibedakeun eta teh. Akhlak kasepuh kedah sae sungkeun doana sepuh. Wajar dina deungeut ayeuna cep isan nyungkruk kasepuh nyungkeun doana. Ya apa? Ya ibu doakeun isan sing jadi rumah tangga anu sakinah. Ad-du'aul ummahat ka du'aun nabi. Doa indung mah jiga doana para nabi teu aya panghalang. Sok sungkeun doana ka indung utamina. Munjung ka indung muja ka bapa, ulah munjung ka bagong, mending ka indung menta malah. Siap teh pisan akhlakna Robi, kanu leuwih sae? Siap. Bojo kerudungna can bener, tiungan nu bener. Jaga oratna. Eta pertanggungjawaban ke urang di yaumil akhir. Atuh nu terakhir bumi teh tos dipondasian, tos didingdingan, tos disuhunan. Ngewa lamun teu make cet. Kudu dicetan diwarnaan meh ngeunaheun ningalina. Naon eta teh? Cita-cita urang rumah tangga ulah ngan saukur hirup di dunya hungkul nepi ka aki-aki nini pake trok hungkul, tapi urang boga tujuan. Tujuan hirup rumah tangga teh nyaeta di surga Allah Subhanahu wa taala. Sanajan cek Allah cenah engke di surga teh bakal aya dibere permaisuri mending nu anyar mending nu ayeuna ditikah ku cep isan. Mending nu ayeuna da urang moal seneng di surga sesoranganan bojo di neraka. Ya Allah abdi mah robana hablana teh min ajwajina di surga teh hoyeung jeung bojo nu ayeuna. Tapi ya Allah ganti we casingna meureun. Dan nu di dunya mah geus bosen penta ka Allah. Teu hese teu bangaeun. Atuh kadituna urang dipercaya ku Allah gaduh turunan amanat budang kali jadikeun urang kali anu soleh duriatan. Ngadoana ge bacaana duriatan lil muttaqina imaman. Lain ngan saukur menta takwa tapi murang kali turunan urang oge jadi imam jalman bertakwa. Masya Allah. Ngariung mungkulung cita-cita di surga sareng bojo nu ayeuna sareng turunan urang di surga oge sami sadayana. Ta eta tujuan dina. Sabab nikah mah ibadah nu panglilana. Salat ngan saukur 5 menit eta ge lamun husu. Lamun loba pamenta, lamun eueuh 2 menit, Assalamualaikum indit. Atuh kitu oge saum ngan saukur paling lila 12 jam. Maca Quran paling lila setengah jam. Tapi ibadah nikah salilakna urang teras duwi ka maot eta pasanganana. Jadi ibadah nu panglilana. Mudah-mudahan Iwatul iman rahimatumullah ya cep isan ku simkuring dibekalan 4 poin ieu sing tiasa ngajadikeun rumah tangga anu sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Tarik jangkar